nyunda budayana. SMP Yayasan Atikan Sunda ngatik diri nu mandiri. SMP Yayasan Atikan Sunda teger panggeruan tercangker. Atikan Sunda ngerti, Atikan Sunda ngerti, Atikan Sunda pasti, Atikan Sunda diri. Nikah heman kesesama, ajen diri naki Sunda jadi ciri nu utama. Nanjer page hirup sauyunan. SMP Yayasan Atikan Sunda ciri budi nu sajati. SMP Yayasan Atikan Sunda nisik diri nu walagi. Atikan Sunda arti, Atikan Sunda ngerti, Atikan Sunda pasti, Atikan Sunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun nepangkeun wasta pun amat SPD salaku pupuhu Sakola SMP Yayasan Atikan Sunda Bandung. SMP Yayasan Atikan Sunda ngagaduhan visi nyaeta ngawujudkeun pendidikan anu berkualitas anu ngakar kana budaya Sunda anu dilandasi ku kaimanan sareng katakwaan. Misi SMP Yayasan Atikan Sunda nyaeta kahiji ningkatkeun kaimanan sareng katakwaan, anu kadua ngamumulai kasenian daerah, anu katilu ngembangkeun kurikulum lokal, anu kaopat ngembangkeun kegiatan ekstrakurikuler pikeun ngembangkeun minat sareng bakat siswa-siswi SMP ya. Anu kalima ningkatkeun profesional guru, anu kagenep ngahontal target kurikulum anu optimal, anu katujuh ngagunakeun anggaran anu efektif sareng efisien, kadalapan ngamanfaatkeun IT, kasalapan nata lingkungan sakola anu aman nyaman sareng asri. SMP Yayasan Atikan Sunda Bandung didukung ku ais pangatik anu kompeten di bidangna sewang-sewangan. Sarana prasarana di SMP Yayasan Atikan Sunda Bandung kawilang lengkap ngawitan ti rohangan ais pangati, rohangan tas, rohangan kelas, rohangan tiket anu tos dilengkapan ku CCTV sareng audio. SMP Yayasan Atikan Sunda Bandung oge ngagaduhan pojok baca anu biasa dianggo ku siswa-siswi kanggo ngalaksanakeun literasi. Oge SMP Yayasan Atikan Sunda Bandung ngagaduhan rohangan palagan atanapi gedung palagan anu biasa dianggo kegiatan-kegiatan siswa mangrupi kegiatan-kegiatan sekolah atanapi kegiatan-kegiatan umum. SMP Yayasan Atikan Sunda Bandung oge ngagaduhan lapangan kanggo upacara, kanggo kegiatan-kegiatan olahraga, kegiatan-kegiatan anu sanes. Ekstrakurikuler nu aya di SMP ya serius anu visi-misi sakola oge visi-misi yayasan ngembangkeun ekstrakurikuler anu kaitanna sareng seni budaya. Ekstrakurikuler anu kaitanna sareng seni budaya nyaeta ekstrakurikuler tari, gamelan, wayang, penca, angklung, sareng masker. Ditambih ekstrakurikuler seperti para EMR, pramuka, tir, futsal, pameget, sareng futsal istri.
Prestasi SMP Yas anu kahiji juara harapan 2 lomba senam poco-poco GWR 2018 Piala Menteri Pemuda dan Olahraga. Salajengna SMP Yas ngiringan kejuaraan kegiatan pengembangan mata lomba pasanggiri pupu biantara dongeng sajak aksara Sunda tingkat SMP Kota Bandung anu tahun 2018. Ngengkeun juara kahiji ngadongeng, juara katilu pupu putri, juara katilu pupu putra. Salajengna lomba pengibar bendera di SMK BPP Bandung tingkat SMP MTS di Jawa Barat ngengkeun juara tilu sarang kostum terbaik. Terakhir pasanggiri seni Sunda 15 antar SD SMP SMA se-Jawa Barat anu dilaksanakeun di Universitas Pasundan ngengkeun juara kedua Anggana Sekar sareng juara kandagan juara katilu kandagan. Ngawitan sasi Maret tahun 2020 Indonesia kenging musibah wabah pandemi COVID-19. Ieu imbasna ka sakola nyaeta pembelajaran dihentikeun. SMP ya tatahar kanggo nyiapkeun protokol kesehatan anu kaitanana sareng COVID-19. Nyaeta kahiji nyadiakeun tempat atanapi wastafel kanggo wabasuh, nyiapkeun pengukur suhu tubuh, hand sanitizer, sareng penyemprotan lingkungan sakola. Deklarasi kami komunitas guru SMP Yas Kelurahan Sukapadat Cibenying Kidul siap berperan aktif membantu pencegahan COVID-19 dengan menjalankan protokol kesehatan sebagai berikut. 1. Memakai masker. 2. Mencuci tangan. 3. Menjaga jarak. 4. Tidak berkerumun. SMP Yas, yes! Kegiatan pembelajaran masa pandemik di SMP Yayasan Atikan Sunda dikawitan ku kegiatan IHT anu narasumberna nyaeta ti pengawas pembina sareng pupuhu yayasan. Salajengna ais pangantik ngadamel konten pembelajaran sapertos bahasa Inggris, seni budaya. Oge pembelajaran anu ngalangkungan virtual ais pangatik tiasa berinteraksi sareng urang kali. SMP Yas oge ngagaduhan aplikasi pembelajaran anu kerjasama sareng pihak ketiga nyata aplikasi Edologi. Ais pangatik tiasa upload materi, tiasa upload tugas sareng tiasa ulangan ngalangkungan eta aplikasi. Murang kali ngalangkungan aplikasi Edologi tiasa ninggal materi, tiasa ninggal tugas, sareng tiasa ngalaksanakeun ulangan. Nilainya oke langsung tampil saat murang kali ngerjakeun soal-soal ulangan atau nanti soal-soal tugas. Sareng aplikasi Edologi eta oke tiasa digunakeun ku
sepuh murang kali, tiasa ngeling ka sepuh murang kali, enten tiasa ninggal kegiatan-kegiatan pembelajaran anu dilaksanakan murang kali. Kegiatan kesiswaan di masa pandemi COVID-19 dikawitan ku kegiatan MPLS anu dilaksanakan secara virtual. Kegiatan anu kadua nyaeta kampanye pemilihan ketua OSIS anu dilanjutkeun kegiatan LTKS. Eta oge ngalangkungan virtual. Kegiatan kesiswaan selanjutnya dilaksanakan di masa pandemi COVID-19 nyaeta kegiatan relias. Kegiatan relias ieu nyaeta kegiatan lomba-lomba pesertana di tiap-tiap kelas. Kegiatan pembiasaan siswa-siswi SMPA salami PTR nyata ngalaksanakan kegiatan-kegiatan anu bermanfaat seperti sholat duha, tadarus, atanapi ngabantos kegiatan-kegiatan anu biasa dilaksanakan di sekolah murang kali. Mung sakitu anu tiasa kapiatur, hatur nuhun, bilang taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMPS Prestasi Kaiji Budaya Juara.